Paslun utawi iku pasal sawiji. Alladzi utawi perkara atau utawi salat berjamaah. Ayal jamu kang wajib bihing dalam alladzi opo niatul imamah niat imam. Iku arbaun papat al-jum'atus seji salat jum'ah. Wal mu'adatu lan salat mu'adah. Wal manduratu lan salat kang den nadarakeun jamaatan ale berjamaah. Wal mutaqaddimatu lan salat kang den jama takdim fil matori ing dalam sabab hujan. Jadi pasal dengan musannif bade ngajelaskeun salat anu wajib niat berjamaah, niat jadi imam. Salat anu wajib kudu diniatan niat imam, lamun si imam ay alal imam tegasna wajib ka imam nganiatan jadi ma'al ihram sarta takbiratul aya 4 salat minas sholawati tina pirang-pirang salat. Wahia ari ayeuna nu 4 teh kullu sholatin la tasih furoda, setiap salat anu teu sah dilaksanakeun sorangan. Ahaduha kahijina salat Jumat. Falau taroka niatal imamah mal ihram lam tasya niatuhu. Jadi hiji salat Jumat si imam kudu wajib si imam nganiatan jadi imam nu dihareup teh. Lamun teu niat jadi imam dina waktu takbiratul ihram bareng jeung takbiratul ihram lam tasya niatuhu teu sah niatna. Sarua wae eta si imam teh rek termasuk ayeuna jamaah ka anu ka 40-na atawa ayeuna lebih ti 40 jamaahna. Wa ilam yakun min ahli wujubiha sanajan si imam ayeuna sanes ayeuna jamaah anu nyampurnakeun kana 40 nu wajib Jumat teh menurut syarat. Eta Jumat kudu diniatan si imamna niat jadi wasani al muadah kaduana salat muadah, salat anu dibalikan deui. Salat muadah teh nu kumaha? Salat anu dipardukeun maktubah muadah nu dilakonan dina waktuna atawa salat sunat nu disunatkeun berjamaah anu duanana dipigawe dina waktuna. Gitu di waktil ada duhur dina waktu duhur, asar dina waktu asar. Sanian dipigawe nu kadua kalina, eta salat muadah. Tadi beres salat, ina salat eta salat nu kadua teh eta salat muad jamaatan bari berjamaah dibalikan deuna teh. Gitu. Liroja isawab karena ngarep pahala, hayang pahala balikan deui salatna berjamaah. Tadi mah misalna mun farid jol jalma nu ngajak berjamaah dek salat deui berjamaah. Waman salatan sahihatan sajelma salatna sah. Sanajan berjamaah jamaah salatna sah. Sumadro kabil waktu mayu solihat tuluy datang jalma anu rek salat walaupun paridan sanajan nyorangan sunnah lahu iadatuha sunat ngabalikan deui salat mahu sarta jalma nu tadi datang paner wa yahrumu qat'u haram dipegatkeun eta salat sabab eta salat teh hukmul fardi hukumna hukum salat fardu illa fi jawazi tarkiha anging ayeuna dina masalah wenang ninggalkeun eta salat samemeh dak. Eta mah teu haram sacandek salatna. Kitu cenah wadali kalil amri bitil kali ada fi hobarin sabab aya hadisna cenanya perintah ngabadikan deui salat aya hadisna. Nu diriwayatkeun ku Abi Daud wa Gori wa Turmudi wa qaulu sallallahu idza salaitu ma fi rihalikuma summa atatu masjidan jamaatan fasolliha. Di mana anjeun datang, di mana anjeun salat di imah, tuluy anjeun ayeuna datang ka masjid aya nu berjamaah di masjid teh fasolliha berjamaah milu deui mahum sarta jamaah. Fa innaha eta salat anu miluan berjamaah teh nafilatun jadi sunat hukumna. Salatna sunat hukumna fardu teu meunang dipegatkeun. Suma lam dina sarah anna surutul iadah isna sarah syaratna ngabalikan di salat 12. Syaratna salat bisa dibalikan di 12.
Al awalu kahijinan takunal ula maktubatan muadatan. Kahiji kudu ayeuna salat nu awal teh kudu salat fardu bari ada dilakonan lain salat qada. Au napilatan tusanu fi hal jamaah atau salat sunat disunatkan berjamaah nyaeta salat tarawih. Ma ada witro Ramadan salian ti witir bulan Ramadan. Kunaon kitu witir bulan Ramadan apala yu'adu alal mutamad teu meunang dibalikan deui salat witir mah. Li hadisin karena hadis la witroni fi lailatin teu aya witir dina hiji wengi. Teu aya 2 kali witir dina hiji wengi. Jadi bisa dibalikan deui. Gitu. Wasani antakuna soihatan syarat kedua salatna kudu sah nu tadi teh. Wa lam tagna anil qada sanajan teu buduh di qodoan eta salat seperti salat jalma anu tayamum karena tiris atau tayamum dina tempat nu galib aya cai. Nah, jadi salatna kudu sah nu dibalikan deui. Lamun salatna ayeuna tadi teu sah dibalikan deui lain muadah jadi qada. Wasali sukatilna iadatu amaratan wahidatan ngabalikan salatna teh kudu sabalik. Menang 2 kali 3 kali alal mutamad cekal mutamad. Dengan pendapat Imam Muzani tu'adu hamsa wa isrina maratan menang dibalikan sampai 25 kali salat, duhur 25 kali salat. Wa kana yaf'alu hakadzalik Imam Muzani masuk migawe kitu salat muadah teh cenah 25 kali. Cek Abu Hasan Basri mah tu'adu min ghairi hasrin. Imam Abu Hasan Bakri mah bisa dibalikan salat teh tanpa hitungan. Rek ayeuna 25, 50, 100 balikan heng. Malam yahrujil waktu salagi encan kaluar tina waktu. Mah ikeneh waktu. Warabi unu kabatna niatul fardiyah niat fardu. Kudu niat fardu sanajan hukum sunat tadi. Itu cenah wasadi su nu kagenepna antaqwa fil waqti walau rakaatan fi alal mutamad. Kudu aya dina jero sanajan sarakaat asup kana waktu cekal mutam. Wasabi yang katujuna ayan wiyal imamu al imam akal jum'ah. Kudu nganiatan si imam jadi seperti salat Jumat. Kadalapan antu ada ma yaro jawazal iadah au nadbaha pakharaja malukan imam al-mu'id syafi'iyan wal ma'um hanafiyan. Kudu dibalikan deuna teh salat muadah teh sarta ayeuna ulama atau sarta jalma golongan jalma nu ngameunangkeun kana ngabalikan deui salat fardu atau sunat salat sunat. Pahoroja malaukan imam kecuali lamun imam anu ngabalikan deuna teh bangsa madhab Imam Syafi'i. Imamna teh bangsa madhab Syafi'i, ai makmumna bangsa Imam Hanaf teu sah atau bangsa Maliki. Karena Imam Hanafi jeung Imam Maliki mah ya robutlana salat fala qudwata. Gitu. Berpendapat batalna salat anu dibalikan deh fala qudwata teu meunang ngamakmum kadinya. Bila pimalaukan al muqtadi syafi'iyan hol pamandukir paya sahihatun eta masah. Wa tasiu kasalapan usus sabil jamalatul ihram hasil pahala berjamaah dina waktu takbiratul ihram. Palawin parodani sapi mam kene dul pihilam tasihai adatu. Lamun jalma mencil tina jajaran batur mah ngajajar. Ai manehna mencil di tukang sorangan maim kane dul sarta bisa asup kana jajaran lam tasihai adatuhu. Teu sah ngabalikan eta salat li karohati dzalika muwafitati li fadilatul jamaah. Sabab makruh ningalkeun ayeuna morotkeun kana fadilah berjamaah. Itu cenah wal asir wal qiyamu piha ngadeg dina salat muadah wal hadiyan sarwal la takuna yadat walil huruj minal hilaf nu ka-11na ulah ngabalikan salat karena ngaluarkeun tina perbedaan pendapat. Gitu cenah perbedaan pendapat. Paing kana tiada walidalika lamun ngabalikan salat na karena ayeuna kaluar tina perbedaan pendapat kayu soli wa qad masabadu rosi sabada jalma salat terus ayeuna ngawasuh ngusap sapali sirahna dina wudu gitu. Au sholat fil hamam atawa
si jalma salat fil hamam gitunya di WC au masailan idam atau sarta ayeuna ngocor darah min baritina badana painal ula batilatun batal cek Imam Malik ngusap sapalih sirah dina rambut teu sah wudu da kudu keseluruhan ya kudu dibasuhan sirah teh cek Imam Malik gitu. Jadi kudu ayeuna sami samadhab. Wa sani asaro ka-12 nantakuna fi ghairi sholati sidatil haub. Salat muadah sedina selain salat sidatil haub. Salat banget sieun keur waktu perang sieun aya musuh datang salatna rusuh. Fa in halatu adu al-aujah ulah dibalikan deui eta salat sidatil haub mah kudu salat ayeuna anu lain dina salat sidatil haub. Wa salisu akatiluna salat anu wajib kudu diniatan jadi imam teh al-manduratu jamaatan. Salat nu dinadarkeun bari di tingkahna berjamaah imamna kudu niat jadi imam. Fa ilam yanwi al imamah mal ihram piha in aqadat salatuhu puroda mal ismi. Lamun si imam nganiatan ayeuna dina waktu takbiratul ihram atau syarat takbiratul ihram dina salat mandurah nu diberjamaahkeun salatna jadi bari salatna sorangan. Gitu cenah. Ma'al ismi sarta dosa. Salat nadar ya berjamaah. Si imaman teu niat jadi imam, niat salat sorangan gitu. Salatna jadi si imam teh salat sorangan. Tapi ma'al ismi dosa, omong pamimpin tapi henteu mimpin batur niatna, niat salat sorangan. Wa rabi wa qapat nal mutaqaddimatu fil mator salat nu dijama takdim dina hujan waktu hujan. Ayal majmu'ata tagidan salat nu dijama bil matar kalawan sabab hujan jama takdimin kalawan jama takdim nya jama takdim asar ditarik ka duhur dilaksanakeun dina waktu duhur. Wa misul matar asalju sabisil matar asalju hujan saljunya salju teh berupa ayeuna seperti tipung nya muragna ngeprul ti langit teh. Wal barodi waktu tiis fa in taraka niatal imam fi amal ihram lantar akhir salatu Qur'an. Lamun jalma ninggalkeun niat jadi imam piha dina ayeuna salat nu dijama takdim lantar akhir salatu Qur'an teu jadi salatna Qur'an pasti. Gitu cenah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.